Coba marbot nek ngebel kakak bogohna video call. Halo yang beb, kamu di mana? Kepo banget sih, iya, kamu di mana? Jangan pengen tahu nanti kamu kecewa. Ih, kamu di mana? Aku lagi ngising. Tuh lihat tuh tainya tuh cenah. Bu tai disorot. Cakap bogohnya udah aku gila. Kamu di mana? Aku lagi ngepel di masjid tuh, embernya tuh, pelannya tuh. Ini di botol, itu super pel. Kok tinggal setengah deh diterei gue yang tadi. Incung geus genep anak 8. Ai niat mandi junub teu bisa. Neng aya naon ayu urang rumah tangga geus sabaraha taun neng? Atuh hampir 40 tahun. Waduh. Neng lamun junub sok niat mandi, atuh mandi niatna kumaha neng? Nawaitu somagodin anada. salah gitu salah nu bener mah nawaitu an takipa eta deui leuwih parah niat iktikaf pake niat mandi junub salah ge laju urang nanya yuk hayu aya nanya lain ka ahlina nanya manehna ka jawara bolongkotan bah bade naros bah mangga iya bah niat mandi junub kumaha bah ya ai kitu dararia can bisa tacan bah ai dia kumaha kitu abdi mana itu somagodin salah ai dia abdi mana itu na taqifa salah nu bener mana bah nu bener mah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi burusut ngising namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langkung tipayun urang sami muji ka Gusti Rabbul Izzati anu parantos nganugrahan ka urang mangpirang-pirang kanikmatan sehat afiat panjang umur utaminan nikmat iman Islam. Kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, sahabatna, tabi'in, atbat tabi'in, dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita menjadi bagian umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Amin. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, tokoh pemuka agama kampung Bayah Tugu, mudah-mudahan ulama-ulama urang, kiai urang, ustaz, guru-guru sadayana sing sarehat panjang umur, dipaparinan jembar rizki pikeun nanjirkeun agama Allah. Aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta unsur muspika, Binamas Babinsa, Bapak Kepala Desa, teristimewa kepada para panitia penyelenggara anu parantos ngerahkeun pikiran sinaran tanagana mugia sadayana dinilai ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat nu hadir urang ngadoa di pintu langit nuker dibuka, hujan turun, urang ngadoa mudah-mudahan dibere panjang umur jeung ibadah. Amin atuh. Dibere jembar rizki jeung ibadah.
dibere anak incu turunan daraek ibadah, dibere hate urang cinta ke ahli ibadah, tur mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj teh kajadian nu di luar adat. Sabab lalakon Mekah Palestina cak adat Arab pulang pergi 2 bulan mau naik onta. Eta ge mun ontana teu nyeri beuheung. Di Palestina Masjidil Aqsa kaluhur langit dugi ka Sidratil Muntaha geus lain cacahkeun. Berangkat Rasul ba'da Isya pulang sebelum subuh, maka begitu disampaikan berita ini kepada orang-orang Mekah, bororaah jelema kafir nu iman geh loba mundur deui kana kakafiran. Na'udzubillahi min, kecuali sahabat Abu Bakar yang diharapkan oleh pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan rekan-rekannya, bahwa ini momen yang tepat untuk mengembalikan Abu Bakar ke dalam barisan kita. Yuk orang sampaikan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya anjeun tos uninga aya naon? Muhammad cenah keur peuting tas Isra jeung Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kaluhur langit pulang dari meme subuh. Apakah anjeun percaya? Cak Sayyidina Abu Bakar, Jahal, lamun ieu berita datang ti Muhammad, lamun ieu kabar datang ti Muhammad, dengikeun dia ulah-ulah kakara kalangit ka-7 leuwih ti kitu aing dek percaya. Itulah Abu Bakar menyandang gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan atau mempercayai Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad. Mata kurang dia ngayakeun rajaban ieu teh wujud iman nu nyata luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ibu-ibuna kompak, bapak-bapana ya Allah, diiringan ku hujan ulah kecewa. Ieu hujan teh rahmat, mudah-mudahan ku rahmat nu turun nu can salat rengse rajaban rajin salatna. Amin atuh nu bedas amina. Ieu lain amin politik lain hati. Ieu zaman ayeuna neuk amin kararagok. Jojong bae urang mah urusan jeung capres. Pilihan aya boleh, tapi ulah pasea, betul. Ulah aya beja minantu jeung mitoha teu ngomong gara-gara beda pilihan caleg. Minantuna milih koneng, mitohana milih beureum, eta mitoha di antaran jeruk gitu di dahar. Embung koneng teh mah. Giliran samangka seep ka kulit-kulitna. Beureum samangka sampai tamitohana ku hewa-hewana kanu koneng hayang ngising ge ditahan. Bah kunaon ditahan? Koneng. Ya Allah, geus urang nu hadir di dieu hakikatna mah dikumpulkeun ku Allah kasorot ka senter ku surat Bani Israil ayat pertama. Alhamdulillah, Quran teh kalamullah al-qadim anu ngumpulkeun sakabeh eusi kitab nu baheula. Taurat, Zabur, Injil majmu'atun fil Quran, dikumpulkeun eusina dina Quran. Eusi Quran majmu'atun fil Fatihah, dikumpulkeun eusina dina surat Al-Fatihah. Eusi Fatihah majmu'atun fil basmalah, dikumpulkeun eusina dina bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa eta bismillah. Bo hayang loba duit
dasar awewe. Bismillah soka lewat-lewat padahal tak bismillah teh bedas. Mun dibaca diwirid dengan keyakinan jajal bae ku bapak-bapak hayang ngayakeun bismillah, baca bismillah 780 genep kali teudeun cai panas di hadapan urang, yakin tiis. Lain eta Pak. Eta eusi bismillah ge dikumpulkeun dina huruf ba lafal bismillah. Pohara amat tabak bismillah atuh ngapan bak bismillah teh bikana makana wa biyakunu mayakunu, dengan kudrat iradatku kata Allah yang sudah terjadi terjadilah, dan dengan kudrat iradatku kata Allah yang sedang dan yang akan terjadi pasti terjadi. Naon bae anu geus terjadi, naon bae anu keur terjadi, jeung naon bae anu bakal terjadi moal kaluar tina kudrat iradat ti Gusti. Alhamdulillah ya jibudali kudrat iradat Allah nentukeun wengi ieu aya ditugu. Alhamdulillah. Wasilahna Haji Udin Pak RT dongkap ka dieu ya Allah sapeuting meuting heleh be kotok mah. Oh dijamu ya Allah bunga Allah nakdirkeun urang silaturahmi. Matak hadirin rahimakumullah, hakikat nama kasorot kasenter ieu urang ku surat Bani Israil ayat pertama. Bunga amat kasorot ku cahaya Quran, mudah-mudahan ieu cahaya nyenter ka hate, nyieun caang ka hate, nyieun sehat kana ruh. Ketika roh sehat insyaallah ibadah akan semangat. Kan awak sehat tapi roh gering, moal kuat sholat moal. As-salatu khairum minan naum. Kadenge nu adzan tapi awak nama sehat rohna gering, paling ngahadekeun simbut. Malik nangkep guguling bapak samping dikaluhurkeun calana teu make. Kecepet heran. Anak nyaring cak anakna aih abah bisulan. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, ketika ruh kita hidup, ketika ruh kita sehat, ketika ruh kita itu hadirin rahimakumullah memanggil untuk memanggil badan ingat kepada Allah, ieu nikmat anu ngelehkeun sakabeh nikmat. Nikmat Allah ijad urang dijadikeun tina cai anu hina jadi wujud manusia, itu biasa-biasa saja. Nikmat imdad sanggeusna urang dihirupan ku Allah, dibere rezeki ku Allah, dibere dahar ku Allah, dibere nginum ku Allah, itu biasa-biasa saja karena sasarannya adalah jasad. Tapi ketika roh kita diberikan sehat, lalu nguping pangaosan tanginas, nguping adzan manehna semangat, itu nikmat yang amat besar. Karena eueuh jelema nu daek ibadah kecuali ta jelema bakal disalametkeun ku Gusti Allah dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal. Anak ajakan sholat, bu minantu ajakan sholat, nyiar calon minantu geh kudu nu daekeun sholat. Mendongkap karo rompok ibu pamuda taros di mana ceng? Abdi ti Cilograng. Jauh amat aya naon ka dieu? Rek ameng kasih neng, kasih neneng. Mohon neneng mana ya? Ibu gaduh dua, nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna. Ieu ka neneng Helna apa ka neneng Tetna?
ai itu ibu gaduh neneng helna gaduh neneng tetna aya ibu mah neneng helna hideung neneng tetna putih abi mah reka neneng helna bae ta ari reka neneng helna neneng tetna diampihan deui ku ibu ujang serius jang mohon ujang sok salat insyaallah tara ditinggal pernah masantren sakedap ge ngalaman lamun bener ka anak ibu geura lamar anak ibu geura tikah anak ibu ibu teu sulit nyar minantu asal pada Islam darek salat ditikahkeun urusan rezeki Allah nu nanggung ieu ibu-ibu anu hebat aya eueuh nu kitu mun aya nu nganjang mun aya nu ngapel nu ditanya gawe di mana gawe di lamun geus gawe teruskeun lamun can gawe mah indit ka ditu ibu mah geus kapok boga minantu nganggur baheula ge parawan ibu bintang kampung kembang desa kulitna sawo mateng barang ditikah ku lalaki nganggur kulitna jadi sawo buruk mana geus gawe teruskeun can gawe indit lalaki mau le dikitu-kitu cak eta budak lalaki ibu punten moal ngauduk mun teu boga kalapa abdi ka dieu datang mun can siap sagala-galana moal wani teu kabawa ku cai leuncang ka dieu teh oh berarti maneh geus gawe gawe bu di mana maneh gawe di dinas peternakan horeng ngalah sireum make gantar teh salat bubuk sok yes orang mah mikiran awak bae ulah mikiran capres pilihan boleh ada dukungan lihat orang yang beragama kuat imannya hebat karena kemajuan bangsa tidak sekedar diukur oleh orang yang punya intelektual tapi iman yang kuat itu akan mengokohkan bangsa dan negara betul tapi ulah ribu komo aya anu sibuk ngurusan dukungan sampai poho ibadah ke Allah manehna boga dukungan ti partai bakul kejo hayu didukung balehona dipasang-kasang di tembok dipasang di tangkal kayu gede dipasang di jalan raya hayu masang-masangkeun baleho datang ka subuh ai salat henteu cilaka sebab eta nu didukung dek menang dek eleh di akhirat nulungan ta moal ka urang moal betul kula popoharaan teh urang mah eta bae nya rukun wudu supaya rapih wuduna insya urang mah balajar eta bae ta cai nusah pake wudu nusah pake mandi junub nusah pake mandi haid jeung nifas kuduna cai mutlak ulah mustakmal qomo mutanajis urang mah balajar eta bae rukun wudu aya genep nu pertama niat dasarna innamal a'malu binniyat kaidah fikihna al umuru bimaqasidiha ai perkara teh kumaha persejaanana sanajan diuk di masjid 2 poe 2 peuting tapi temasang niat iktikaf duduk biasa saja sanajan duduk hanya 1 menit saja tapi niat iktikaf itu duduk yang berpahala sanajan basuh awakna mandi manehna mun teu niat mandi junub atau haid di hatena hanya mandi biasa saja teu sah mandina berarti junub saumur-umur inna lillahi wa inna ilaihi incung geus genep anak 8 ai niat mandi junub teu bisa neng aya naon ayu urang rumah tangga geus sabaraha taun neng atuh hampir 40 tahun waduh neng lamun junub sok niat mandina atuh mandi niatna kumaha neng nawaitu somagodin anada salah gitu salah nu bener mah nawaitu an taqifa eta deui leuwih parah niat iktikaf pake niat mandi junub salah ge laju urang nanya yuk hayu aya nanya lain ka ahlina nanya manehna ka jawara bolongkotan bah bade naros bah mangga iya bah niat mandi junub kumaha bah ya ai kitu darariacan bisa tacan bah
Dia kumaha kitu, abdi mana itu sama godin salah, dia abdi mana itu na taqifa salah, nu bener mana bah, nu bener mah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Burusut ngising namanya. Bertanya kepada yang salah, jawabannya dipastikan akan salah. Nyiaran eta bae. Bo cai datang ka banget lah, niat kaula ngala wudu ngilangkeun hadas leutik perdukerna. Rukun wudu narapihan batal wuduna ulah sampai pohoan dulur-dulur sadayana urang mangurusan ibadah ka Gusti Allah supaya salamet dunia akhirat, amin ya robbal. Batal wudu aya, batal wudu aya, batal wudu aya opat, batal wudu aya hartina lamun cenah urang keur boga wudu salah satu di antara nu opat ieu hadir datang batal, teu kudu nungguan kumpul saopat-opatna. Geus ulah aya kasus kieu, abahna ngimaman, anakna makmum, di tengah salat abahna muak. Tapi salatna terus bae, beres salat cak anakna, "Bah, abah tadi hitut." Nyaho dia, "Atuh bau, bah." Bau kitu, bau puak sigung, bah. Bah cak guru ngaji ge mun hitut batal wudu, mun batal wudu batal salat. Aing ge nyaho, tapi kan batal wudu aya opat, aing karak hitut hiji aya 3 deui. Ulah sampai kitu. Termasuk nuku urang sok dikupingkeun di pangaosan. Lamun aya nu kaluar dina salah sahiji jalan dua kiih batal, atawa nu jarang kaluar nanah batal, kaluar darah batal, ngising batal, baik nu biasa maupun nu jarang. Misal bapak-bapak mules kunaon barang ngising crot be keluar siki kopi, berarti luak. Kumata status siki kopi eta mah teu asieun, berarti mutanajis pak, geus kumbah bae diseduh masalah. Paling rasana rasa bool mungkin eta. Batal. Termasuk pembatalan wudu apabila kita punya wudu lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang kemudian kita dan lawan jenis itu sama-sama sudah dewasa lalu tanpa penghalang dan bukan muhrim, batal wudu urang. Bapak boga wudu nempel ka istri batal, ibu boga wudu nempel kasih bapak suami ibu batal, tante batal. Matak hadirin perkuat urusan ibadah anu aturanana akur jeung fikih mazhab di urang mayoritas mazhab Syafi'i. Kuarima loba di YouTube, loba di dunia maya aya Ustaz Wahabi ngomong, "Oh, kalau suami punya wudu nempel sama istrinya tidak batal." Kenapa tidak batal Ustaz? Karena istri kita adalah muhrim kita. Salah. Sakali desa. Nu beda sa. Istri kita bukan muhrim kita. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Muhrim itu setiap yang haram dinikah eta ngaranna muhrim. Ai pamajikan urang jadi pamajikan berarti halal ditikah. Anakala halal ditikah lain muhrim. Anakala urang boga wudu nempel jeung nu lain muhrim tanpa penghalang batal. Dan muhrim itu ayat 3. Pertama bin nasab karena turunan. Mana tanu muhrim bin nasab? Ibu jeung abah jeung anak-anakna eta teh muhrim karena turunan, tidak batal wudu dan haram menikah selamanya. Sakali deui mawa buku teu guys di otak bae.
cek ibu-ibu boro-boro geus kolot kieu mah loba urusan ilmu tedek nyangkol loba hutang mobil bagus mobil si Aang motor bagus motor si Aang Aang mana Aang suran budak puyuhan ku Allah dibere salamet ya alhamdulillah. Kedua aya muhrim birrodo muhrim karena susuan awas ya Pak susu ya urusan anak punten ya bunya ulah kasinggung ya bunya kami ge moal nyinggung ieu ja susu mah lain singgungan kenyoteun tah susu beruang maksud jadi eta nu kitu batuk ngaranna hadirin rahimakumullah. Contohan bu pangkahartosnya bunya aya awewe ngalahir ke nyerin teu ngalahir bu nyeri teu kunaon reuneuh bae nyeri ongkoh reuneuh jojong aya di nu heran pas saya berang puting dordat jeung salaki hihi reuneuh mah jojong cak maneh atuh wajar ka haji kula mah pas saya berang puting reuneuh ge jojong kunaon kitu pas saya luhurna handapna mah damai nya kitu aya awewe ngalahir lalu anaknya bayi mungil laki-laki kasep ganteng kos kula gitu nya kasepan kula jeung RT malah ternyata ieu ibu nate terkena penyakit kanker payudara muncak urang mah borok susu cakolot teh awewe nu borok susu sok ngadahar jambuku ku lalai kuari mah tilokay nu borok susunya tilok jambuna eueuh kuari mah laju lalaina doang dalai badot nong nah kulantaran penyakitnya kanker payudara punten sampai eta si bayi teh teu bisa nyusu lalu bayi tersebut ilu nyusu ka awewe ibu Zainab misalna aya batasan cak ulama 5 kenyotan nyot 5 nyapanya kurang metilok dihitungan lah lalu air susunya tertelan oleh bayi tersebut maka sekarang statusnya eta si bayi teh ke ibu Zainab ngaranna ibu susu ibu Zainab ke eta si bayi laki-laki ngaranna anak susu maka mahram birrobo karena nyusuan tidak batal wudu eta ibu Zainab ke eta budak dan tidak boleh menikah selamanya. Bu Zainab boga anak Fatimah cantik luar biasa iya anak nu lalaki nu disusuan teu meunang nikah jeung Fatimah dan tidak batal wudu karena dulur sasusu eta muhrim. Katilu aya muhrim bil musoharoh sahajana mitoha teu batal wudu ka mitoha mah teh ulah aya geus make mukena rapih jol mitoha lalaki assalamualaikum neng waalaikumsalam punten bah neng gaduh wudu eta mah mitoha dia teu batal wudu selamanya teu batal wudu walaupun geus teu masih jeung salaki selamanya haram menikah. Ini yang ketiga ini adalah disebut mahram ala takbid mahram selamanya aya de mahram ghair takbid mahram tapi tidak selamanya. Tadi definisi mahram itu setiap yang haram ditikah itu namanya mahram. Aya mahram ghair takbid teu salamana jadi mahram urang. Mana contohna?
adi ipar urang Pak nu awewe, adi pamajikan urang nu awewe eta mahram guer takbid. Kenapa dimahromkan oleh agama, haram ditikah oleh kita? Karena teu dimeunangkeun dina syariat urang nikah diborong, tetehna ditikah, adina ditikah teu meunang. Lamun lalaki nikah jeung awewe kemudian pamajikanna ninggal, lalu kemudian nikah deui jeung teteh iparna nu awewe, ngaranna istilahna naek. Lalaki nikah kemudian manehna cerai, lalaki nikah kemudian istrina ninggal, ayeuna manehna nikah deui jeung adi iparna, ngaranna turun. Aya lalaki nikah cerai dalam kondisi hidup, lalu nikah deui jeung adi iparna, ranjang rusak ngaranna. Nah, di mana nu kieu teh ku urang hadirin didapat informasi tentang syariat di pangaosan. Tidak sekedar kita, anak kita pun harus mendapat informasi tentang agama, tentang ilah, tentang Tuhan, tentang Allah, pemilik mutlak, penguasa tunggal jagat dan raya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Awal kewajiban bagi manusia, berarti awal pendidikan bagi anak-anak kita adalah kenawauhun ka Allah bistiqani, kalawan make dalil. Ibu, waalaikum. Anakna kena malah santren, insya kena wauh ka Gusti Allah di akhirat bisa nyalametkeun urang. Amin ya robbal. Haji Budoli anak bibi mah ieu cenah kuliah. Kena wauhun ka Allah kuliahna, syariatna gerak wauhkeun. Sabab akhir zaman mah pikiran jeung mailul qalbi, condong hate manusia teh loba anu ka dunya poho ka akhirat. Nyata-nyata kafir manggeus teu mikiran akhirat, ja teu percaya ieu. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Tadi dibaca ku korisan nyanyana jelema nu teu percaya kana akhirat jeung naon anu aya di akhirat, disiapkeun ku Allah siksa yang sangat pedih. Naudzubillah min. Ulah kieu bu ya bu. Teh ari anak teteh nu gede di mana? Abdi mah anak nu gede kuliah di Bandung di ITB, Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan teknik bagian listrik. Kamar ge tutung ka setrum eta budak. Ari maca Quran, maca Quran mah aya ustad, tah eta termasuk cilaka kolot. Nu kadua di mana teh? Nu kadua di IPB, Institut Pertanian Bogor. Oh, ayeuna nuju KKN, PKL, praktek di mana? Nyawah 2 hektar sorangan bae. Atuh aya neuk nyawah mah neuk non kuliah luhur-luhurnya. Malah mah minantu mah alhamdulillah menang minantu yo. S1 beres, S2 beres, S3 beres, tarariis awakna ge kamari kapanggih. Quran, syariat, kenawauheun ka Gusti. Karena aya faktor X nu tidak terdeteksi oleh mata daging, hanya oleh iman. Sosok makhluk yang menjadi provokator supaya orang jauh ti Allah, poho ke akhirat, iblis laknatullah alaih. Kemudian dajjal, diantara isme-isme yang memang sudah masuk ke dalam dada manusia. Dajjal teh ngajak poho ke akhirat, poho ke Allah, di dunia baik. Dajjal teh ngajak ulah eling ke Allah, ulah eling ke akhirat, hirup di dunia baik. Maka orang diberi jalan. Mon hayang salamet ti fitnah dajjal, poe Jumat ulah poho baca surat kah osok. Jawab nu bedas osok. Alhamdulillah.
Bapak-bapak tadi ditanya Haji Budoli jadi wakil, insya Allah bapak-bapak mah tilok. Ulah poho Pak, lain main-main, geus lain bendungkeunan ieu teh fitnah dajjal. Contoh leutik, tasbih mah di kantong teu kabawa ka masjid, tapi handphone mah teu leupas. Tasbih mah poho. Bener teu Bu? Aya nu video call di jero masjid marbot. Manehna duda video call jeung kabogohna janda pirang. Asalna alumni Karang Taraje. Suka manuk. Nyau ku lagi. Langganan saya tadi ngomong langganan. Info di Bapak Haji Diding tadi, alhamdulillah. Tasbih mah poho, tapi handphone mah dibawa. Pak, kemana Pak? Ke masjid. Pan mau handphone, mun tinggalin bahaya. Kabuka kodena repot. Sebab di kontakna aya ngaran Yanto horeng Yanti sebenarnya. Fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Tukang kadu dagang di masjid, fitnah dajjal. Tukang lauk lobster dagang di masjid, fitnah dajjal. Haji Budoli ulah nyeun fitnah teu aya di masjid di musola kami mah lobster kadu, kaduna mah teu aya, tapi transaksina di jero masjid. Coba marbot nek ngebel kakak bogohna video call. Halo yang beb, kamu di mana? Kepo banget sih Iya, kamu di mana? Jangan pengen tahu nanti kamu kecewa. Ih, kamu di mana? Aku lagi ngising. Tuh lihat tuh tainya tuh cenah. Bu tai disorot. Saya kabokan ya udah aku gila. Kamu di mana? Aku lagi ngepel di masjid tuh embernya tuh pelannya tuh. Ini di botol itu super pel. Kok tinggal setengah deh diteureuy ku aing tadi. Ya udahlah yang aku ngepel dulu ya. Padahal eta deket kurung batang. Ya udah yang di jero masjid baca surat Kahfi. Sibuk Haji Budoli 10 ayat bae Pak, itu sanggup kabeh mah 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا
Rosada datang ka Rosada bae wayahna tiap Jumat ulah dilewat insya. Sebab urang teu bisa ngabendung fitnah najal, urang teu bisa menepis dari godaan setan. Ayat Allah cahaya surat Kahfi ketika dibaca oleh orang di hari Jumat, maka pembacanya akan dikelilingi oleh cahaya surat Kahfi, dan cahaya itu menjadi protek perlindungan, bahkan fitnah dajjal akan terhindar. Malah nu luar biasa oge nu maca Kahfi poe Jumat di badana nyorot cahaya Kahfi nyambung ka Baitullah subha. Heuy weuy osok maca nu osok teruskeun nu teu acan Jumat payun mulayan insya. Cek ibu-ibu Haji Fudoli pan awe mah aya headna kumamun poe Jumat pas head atuh di hate ulah sampai luput teu aya nu bisa ngajagaan diri urang iwal Allah mere jalan tah Quran baca malam Jumat di urang ayeuna Yasin poho, Kahfi poho, sholawat poho, marhaba poho, sehingga ketika orang yang mengaku mukmin dan mengaku umat Rasul dia lupa akan ayat Allah, tidak ada cahaya ilahi di dirinya, dia lupa sholawat kepada Rasul, tidak ada cahaya Nabi di dirinya, dia lupa tawasul kepada wali, tidak ada cahaya wali di dirinya. Ketika cahaya itu hilang di kalbu seorang mukmin, maka kalbunya akan menjadi markas para setan laknatullah alaih. Tapi lamun cana eta hatena cahaya Allah nu aya, cahaya Rasul nu aya, cahaya wali nu aya, hatena caang bakal jadi markas malaikat. Lamun hate dieunteupan ku malaikat dorongana ibadah alhamdulillah. Lanjut moal pulang moal urang di deka mana pulang. Haji Fudoli tebih uih nabu dua wengi jeung ijan uih tadi ge pamajikan WA tah ka nu ngarenjangan uih spreng geus rapih gitu cenah. Hei Jumat maca naon Kahfi salat anak incu beresan salatna wauhkeun ka pangeran awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal kewajiban bagi manusia makrifat ka Allah. Makrifat di dieu teh makrifat versi tauhid dan versi tasawuf. Naon cenah makrifat teh idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun andalilin. Apal teu? Teu unggut-unggutan kunaon? Ayo barang wabehan barang ibuna bapana barang kabeh ayo tuturkeun ibunya idrakun kurang bedas ulah diturutan kurang bedas nama maksudna macana nu bedas. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun andalilin. Balik deui titah balik deui bacana nurutan balik deui ieu mah narurut teuing nu kieu diajak kubrus yang ngajebur kabehan ieu sakali deui idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun
Anda lilin apalkeun ya Allah kubalager ieu boga dulur naon cenah idrakun jazimun teh pamanggih nu pasti kumataha teh la ilaha illallah bihaitsu laisa ma'ahu taradudun kalawan sakira-kira ulah aya dina eta idrakun jazim teh dina pamanggih mataha teh urang tentang Allah Pangeran nu esa ulah aya naon taradud ulah aya ragu ulah aya mangmang yakinkan bahwa Allah Tuhan yang esa yang tersifati oleh sifat wahdaniyat fil dzat fi sifat fil af'al tanamkeun ka hati anak urang komo anak anu keur aya di bangku kuliah di situ mereka akan berhadapan dengan berbagai macam pemahaman teu saeutik aya budak mahasiswa yang mengatakan oh Tuhan sama Kristen punya Tuhan Buddha punya Tuhan Hindu punya Tuhan kita umat Islam punya Tuhan semua Tuhan itu sama tidak boleh kita merasa paling benar sebagai orang Islam karena mereka pun sama mengakui adanya Tuhan eta nu kos kitu geus teu beres akidahna bawa balik teuing teu lulus jadi sarjana ge teu boga gelar nu penting imana salamet daripada boga gelar tapi imana rusak naudzubillahi min punten Pak di kampus teh aya nu liberal aya nu plural aya anu menganggap semua agama sama Islam agama, Kristen agama, Buddha agama, Hindu agama, semua agama mengajarkan kebenaran dan tidak boleh kita sebagai orang Islam merasa paling benar. Tah sehingga aya nu Ramadan mahasiswa Islam teu puasa, cak manehna kabeh agama sama mengajarkan kebenaran. Aya eta daek puasa teu daek kumaha urang. Aya nu teu salat cak manehna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Daek salat teu daek geus. Jadi sarjana tapi keluar akidahna ibu woi bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muafiqun lil waqi'i lamun ngaku Allah pangeran urang ulah aya ragu lalu lamun bener urang geus yakin Allah pangeran urang teu ragu saeutik-eutik acan muafiqun lil waqi'i buktikeun kumaha buktina jelema nu iman salat ulah dilewat Ramadan puasa nu boga harta nu boga emas nu disimpen anu teu dipake geus sanisab 77 gram setengah kaluarkeun zakatna mun teu dikaluarkeun zakatna eta emas nu disimpen di akhirat bakal dijadikeun setrikaan nyetrika awak jelema nu nyimpen emas tapi teu dizakatan awas walladzina yaknizuna az-zahab wal fiddah ieu jelema nu nyimpen emas tanggal hiji bulan haji nyimpen emas bulan haji tahun berikutnya sahaol sedangkan emasna ratusan gram 77 gram setengah hadirin rahimakumullah itu sudah nisab mun teu dikaluarkeun zakatna eta emas eta nu nyimpen emas bakal disetrika di akhirat ku emas nu teu dizakatan teh setrika beungeutna setrika tonggongna sabaraha lila disetrikana teu lila ngan ge 50.000 tahun cak malaikat teh cikotok sedangkan sapoe di akhirat 1000 tahun di dunia kumaha mun 50.000 tahun disetrikaan di akhirat tuh nu boga emas cak ibu-ibu boro-boro dekeutna doang jeung cikotok beuheung malongong eueuh sagram-gram acan sampai anu pulang ngaji teh lain bunga lain benggras kalah kasalakina ngalamun manyun ditanya kunaon pulang ngaji ngalamun tuh deuleu beuheung pamajikan batur cak salakin eueuh gawe ing nempuan beuheung batur kitu kunaon tuh deuleu batur mah beuheung naranggem emas nage 22 karat 23 karat 24 karat ulah mah teu sakarat-karat acan cak salakina ka dieu nyekek sakarat sakali ge dia salat
Allah karunyaeun ka urang Pak ngan urang sok hese dikarunyaanna mawat maneh ke bae dak aing mah salat geus kolot karak insaf saha nu ngajamin tangkorak dia hirup datang ka kolot waduh petatang peteteng ngarasa boga kahebatan aing mah naon dak cenah nu teu mah ka aing hayo mulai nu mah ka aing Cimande asak Cikalong beres Cimani kentel deuk naon jeung aing oh Allah dikamanakeun asa gagah asa hebat ke aing geus kolot karak insaf bisi teu kaburu kolot Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta katempona nu adzan jelema urang lembur urang dulur urang horeng hakikat nama nu adzan ngagerakeun Allah Allah menyeru kepada kita di tengah-tengah sibuk urusan dunia Allah mengutus delegasi adzan supaya jelema teh kembali ke Allah seakan-akan hei hamba-hambaku Allah maha besar kerjaan itu kecil, bisnis itu kecil, jabatan itu kecil, dunia itu kecil, sawah kecil, nyiar lauk kecil, nelayan kecil, ngalobang kecil, emas kecil, antam kecil, semen merah putih kecil. Allah yang maha besar. Kembalilah kepada maha besarnya Allah, sujudlah, tah Allah karunyaeun. Ngaran ge budak teu nyobeas mahal hampura ceng atuh neuk naon ceuli ditempel-tempelkeun ka salon sia ya Allah budak ieu Bo eta aya azan Allah karunyaeun kebae cenah ka haji lah sok aya nu ngomong kieu masing-masing bae kiai lah masing-masing bawa ge di akhirat bo asa nu gagah teh jelema paeh teu nempo umur aya nini geus muriang 8 tahun teu paeh-paeh kunaon incuna 5 tahun meujeul lucu-lucuna innalillah cak ninina ye budak incu aing paeh malaikat salah nyabut paeh lamun nu teu salat ke sakaratna cai laut diasupkeun ka ti korona moal leungit haus laju begitu asup ka kuburan tah langsung digencet ku taneuh tulang igana ajur rengsek ke hade deui ke digencet teh ajur tangka kiamat kulantaran keur di dunyana tilok salat tilok tolab tilok bahaya kumis be diputer-puter hampura ka kanu kumisan biasa bae nu kumisan gaya rajin salat mah teu masalah ngan aya aturan wa yuqasu syaribu sunah disetrip kumis teh ulah nyabrang ka wiwit nyamun nyarap energen teh nyararangsang salat Allah karunya nya subuh waduh subuh teh subuh mujud tibra laju tambah anu adzanna pan rata-rata nu kolot tadi teh nu adzan ngarenaheun di dieu ngan memang aya saeutik adzan itu sebelumnya tidak ada kesunahan maca sholawat geus maca ayat innallaha malaikatahu ge teu perlu henteu memeh adzan teu aya kasunahan ya
Haji Pudoli ngupingkeun Bu, Masya Allah ieu tempat ibadahna bagus, nu adana Masya Allah mantap, syukur ka Allah, alhamdulillah. Ngan di urang sok kabiasaan tak aya nu maca innallaha malaikatu, itu tidak ada perintah. Jadi teu aya anjuran memeh adzan maca sholawat teh teu aya. Heuy. Terus ya. Kan di Tangerang Banten kene matak urang mah urang Banten tegeg heuras tapi insyaallah hatena lembut. Amin tuh. Ai jauh ti pamajikan batuk bae Bu kula mah. Eleh ku panganten anyar. Ya, Abah Jididin. Anyar tapi second gitu kan. Tapi tetap indah bae ngaran anyar mah. Iya Bu ya. Ya indah bae. Cewek. Eta waya subuh nu ngaudangkeun teh. Duka di dieu mah. Ditu Tangerang. Ya ayo. Oh akurnya Suganta di dieu mah henteu kitu. Ya ayo ya qayyum la ilaha illa anta. Eta teh kudang ngadenge anca sasimbut deui. Bapak-bapak, ibu-ibu, udang. Jam 4 lewat nage jauh ka Cikotok. Hayu kula di masjid geus duaan kula jeung karpet. Adzan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mentunang geus eueuh. Jalirin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hararudang jelema naon eueuh jadi gitu. Aya deui nu ngahudang-hudang. Untuna geus arampong. Ayo ya. Wah, kantun tilu. Kadengen aku urang horeng mah atos tabuh tilu gitu. Insyaallah. Ieu generasi kudu disiapkeun. Wa a'iddu lahum manistata'tum. Cak Allah. Persiapkanlah untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak iman kepada Allah sekemampuan kamu. Ayo, barudak kena malah santren. Ayo, kena wau ke teknologi, tidak apa-apa. Yang penting Allah ada dalam kolbunya. Dia mau menjadi apapun boleh, tapi Allah segala-galanya. Dia mau jadi apapun silahkan, tapi agama segala-galanya. Tidak ada bergening, tidak boleh tukar menukar, tidak boleh ada kongkolingkong urusan akidah, tidak boleh ada abu-abu dalam akidah. Idrakun jazimun bihaitsu laisa mahu taraddudun muafiqun lil waqi'. Buktikan lamun orang iman ibadah nu pokoknya eta hasil Isra Mi'raj salat walaupun subuh capek paksakeun cenah teu kemampuan orang misalnya capek teh leuwih sehingga lain teh deuk sudang ieu mah cenah urang teh kabablasan lain hayang urang kabablasan jam 7 tetap salat qadaan karena di luar waktu nu dina waktu adaan di luar waktu qadaan ulah sampai teu di qadaan ta subuh kalewat. Aduh cakep mun kieu mah ya waya subuh teh ayam nu ngarora. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah ieu langka manggih sakalina aya nu maca kitu horeng kaset
Bener kan? Persiapkan generasi muda. Negara butuh pemimpin-pemimpin yang di dalam dadanya ada Allah. Negara bangsa butuh pemimpin yang giro perjuangannya untuk bangsa dan negara, yang tidak melupakan Allah. Sedahsyat dan sehebatnya penjajah Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, termasuk India pernah ilu campur ngajajah Indonesia, mereka kalah ditumbangkan karena pejuang-pejuang bangsa di dalam dadanya ada la ilaha illallah. Hatu kuari geus canggih, Indonesia merdeka, alat-alat perang lengkap, jet tempur boga, meriam dimulai meriam asli sampai ke meriam belina ayah. Tinggal ngesian hateku Allah para pemimpin, pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin rumah tangga, salaki iya salaki kudu aya Allah di hatena, pamajikan kitu kene. Tapi insya Allah ditugu mah sadayana katinggalina balager saroleh. Amin. Ibu-ibu nage saroleha. Amin bu. Ibu-ibuna saroleha. Kos nu heueuh amin nama etanya. Pirakut teu soleha. Bu. Hayang jadi awe solehah teu. Aya syaratna bejakeun taulah. Hiji awewe soleha eta nu taat ka Allah jeung ka Rasulna. Kadua awewe soleha eta nu taat ka salakina sepanjang parentah salaki teu maksiat ka Gusti Allah. Nu katilu ieu nu rada berat bejakeun da ulah. Anda bisa disebut wanita soleha lamun geus ngidinan nyandung ka salakina. Ngidinan moal. Nu bedas ngidinan moal. Datang ka paeh moal ngidinan. Oh pak, berarti lamun dek nyandung urang dia kudu nungguan paeh heula. Bo ngidinan moal. Kumaha mun cak salakina kieu, ya duit jeung maneh tah tiap minggu 5 juta, sabulan 20 juta, tah duit jeung maneh 20 juta, ngan kakak izinan nyandung, diizinan moal. Laju eta duitna cokot moal. Haram jadah doang. Tapi lalaki mah sanajan teu diizinan ge mun endeg mah bisa bae. Pura-pura zarah. Tiap malam Jumat zarah, pulang jam 9 isu. Jumat hareup zarah deui. Jumat hareup zarah deui, Jumat hareup zarah. Cak pamajikanna, "Kak, neng ilusi jarah." "Hush ulah." Ieu mah panjarahanna khusus lalaki. Jarahna di mana, Kak? Naik aya gunung 2. Oh jarana di gunung, henteu di gunung maulin doang sakedeung mah. Terus turun ke handap aya sawah tadi dinyata. Oh sawahna biasa aya jukutan, aya lantaran halodo hideung jukutna. Eta salaki ngomong nazara horeng gilir boga nu ngora salaki nu kitu jahatan teu bo? Jahatan teu bo? Kumahakeun? Astagfirullahaladzim. Sieun gula mangadengeun. Aya nu neuk maehan salaki sagala. Ya Allah. Barang menang sekian Jumat jarah ta salakina ngomong, "Neng, ieu lalakon jarah geus aya hasilan ku guru tita mencit embe." Embena 2,5 juta kakak karak boga duit 1 juta. Cak pamajigna, "Ieu bae cincin buka ieu, ieu kalung buka ieu." Dibuka cincin jeung kalung pake meuli embe. Jacanah lalakon jarah, horeng mah eta embe ekah anak nu ngora. Eta salaki nu kitu hianatan teu, Bo? Jahat teu, Bo? Kumahakeun, Bo? Astagfirullahaladzim. Embong cak ibu-ibu dicandung nyeri hate, diduakeun nyeri hate. Kunaon gitu? Atuh aing geus mere sagala-galana ka salaki. Dimulai pertikahan datang ka ieu teu eureun di dapur bae nguyak. Nyusuh, mandian anak ngepel. Eta pan pagawean salaki kuduna mah. Aing nu nanggung. Laju kari-kari diduakeun. Hei. Teu hayang. Sorry Waduh Masya Allah
kieu bu ya bu embung diduakeun kan ibu ku ngarasa geus mere ka salaki sagala-galana tapi kunaon ieu urang ngaduakeun Allah keneh bae padahal Allah geus mere leuwih tibatan nu dibere ku ibu ka salaki mana ngaduakeun Allah tadi teh aya azan Allahu Akbar Allahu Akbar ngadenge azan ongkoh manehna nyawa tapi jojong bae teu eureun nyawa teu salat ngaduakeun Allah jeung sawah ayo ngadenge azan ongkoh rapat teu eureun teu jeda teu salat ngaduakeun Allah jeung jabatan tah lamun cenah urang ngaku iman ka Allah ulah sampai eta jabatan eta sawah eta toko eta galian eta lobang eta dunia ngelehkeun hate urang cantel ka Allah ngelehkeun hate urang fokus ka Allah tunda sejenak jeda sebentar karena ini urusan-urusan yang memang harus kita singkirkan oleh karenanya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar disunahkeun dina opat tempat urang ngangkat leungeun dina salat hiji inda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram kadua neuk ruku katilu hudang ti ruku kaopat hudang tina tasyahud awal di awal salat kita takbir Allahu Akbar ieu leungeunna ulah dirapatkeun jembrengkeun ramona posisi jempol aya handapun tungtung daun ceuli di sini ada filosof yang sangat mendalam kunaon leungeun dijembrengkeun tarhu ma siwallah membuang jauh-jauh apa saja yang ada dalam hati kita selain Allah artinya ketika kita takbir nu dagang eta dagang ulah bawa ka salat nu nyawa eta sawah ulah dibawa ka salat nu ngalobang eta ngalobang ulah dibawa ka salat nu ngajabat eta jabatan ulah dibawa ka salat rumah tangga ibu ngurusan dapur ulah dibawa ka salat kuduna di hate urang hanya Gusti kitu kuduna mah kitu kudu sorry ya cak ibu-ibu men sorry ya bae urang mah justru tibalik keur salat naon bae nu teu kapanggih nu keur disiaran keur salat mah ngebreh Allahu Akbar ibu-ibu neuk salatna neuk nyambal coetna eueuh ulekan eueuh kemana ya coet kemana ya ulekan Allahu Akbar horeng diinjem si ijah jadi Allah eleh ku beungeut si ijah eta salat urang ieu salat urang sampai ayeuna kitu bae geus naon sibuk-sibuk teuing mikiran jeung urusan batur nu naik kana hiji parlemen kana hiji jabatan urusan awak urang lain berarti orang acuh silahkan punya pilihan demokrasi jalankan tapi dewasalah dalam berdemokrasi ulah paseha sa masjid sa Jumat di majelis diuk pahasem-hasem kusabab beda pilihan rugi hadirin rahimakumullah bu boy ya laju ibu-ibuna kudu nyaho karena urusan sama mesolat nu putul patali jeung kewanitaan punten nih bah puntennya aya awewe teu nyaho kana head padahal manehna tiap bulan sok head ta bahasa fikih head istilah amun budak sakola akademisi nyebutna men zaman baheula nyebutna kotoran tapi lamun jawara nyebutna si bewok muntah darah aya bae teh jawara jawara ngalamun banyak lan sirah kunaon enggak puyeng aing si bewok muntah darah terus saya gitu kunaon si botak merana yeuh dak leutik repeh moal ngarti maneh moal ya bo paling saeutik sapoe sapeuting head galibna saminggu paling lila 15 poe 15 peuting lamun leuwih ti 15 poe 15 peuting ngaranna darah istihadah istiqomah deui
karak manggih darah istiqomah. Bah istihadoh banyak. Istihadoh abah mah istiqomah. Orang mah hiburan di majlis bae teu kudu ka mamana. Macem-macem ya darah istiqomah segala. Kos ngaran masjid bae ta darah. Istihadoh. Jadi istihadoh itu darah penyakit. Damun pasad darah penyakit. Nah, ibu lamun leuwih ti 15 peting eta lamun Ramadan dia puasa, lamun aya adzan salat. Ih, salat Pak Haji. Pan darahna ngocor keneh. Pakailah cam body fit. Yang ada sayapnya. Atau aku pakai whisper. Selain lentur, tahan bocor. Iya urusan anu sapopoe terjadi ulah dipohokeun. Bener tuh, Bu? Teruskan ya ulah, Bu. Ulah kasinggungnya. Moal kami getilok nyinggungi kan eta mah nya. Tenang besi bewok bisa aman tenang. Tapi lamun ibu istihadah, misalnya salat zuhur, ulah waka wudu muncan adzan. Ulah waka wudu muncan adzan. Sebab daimil hadat. Jadi begitu adzan berkumandang karak wudu. Nya. Cek ibu 11:30 ya aing dek salat zuhur ya ngalaudu bebersih ku ari ya pan aing mah istihadah. Ulah ke wuduna geus asup waktu. Begitu dur adzan berkumandang lalu ibu ngabebersih lalu misalnya pakai pembalut lalu wudu lalu salat. Ulah waka wudu mun can asup waktu. Okos jalema bekser kiih jeung bekser hitut. Aya nu bekser kiih kan biasanya pekerja berat ya. Diuk ceret. Hudang ceret. Setik cai nama lempang ceret. Lompat cerot. Eta bekser kiih ulah waka wudu mun can asup waktu. Sarua jeung nu bekser hitut. Aya nu hitut bae panjelma. Diuk hitut, lempang hitut. Sempak nage bolong tukang namanya nama. Panas pan hitut baik. Iya nukia daimil hadat ulah waka wudu mun can asup waktu. Eta bae siaran ku urang. Bapak-bapak, ibu-ibu, urang bersatu dina nya ridho Allah. Nu ngajabat siaran ridho Allah ku jabatan. Nu dagang siaran ridho Allah ku dagang. Kitu keneh santri siaran ridho Allah lewat kasantrian ilmu nu aya manfaatkeun sabab loba jeung saeutik teu diitibar nu diitibar adalah kemanfaatan. Terkadang ada seseorang yang merasa dia punya ilmu padahal ulah aya rasa sebab ilmu titipan ti Allah ngarasa aing yo kaluar ti ieu kaluar ti itu guru ngaluarkeun sok teh ngiring ku doa lain jadi babanggaan ka urang. Tungtung nang ukur batur ku ilmu eta ngajar nyen madis ndek ngajar naon teh budak kamari sore ulah kitu itu mah cak urang ilmu leutik ge tapi diamal ku manehna minangka kendaraan mah sanajan mobil odong-odong ai lempang mah datang ka tujuan walaupun lalaunan sanajan mobil Alphard anyar Fortuner anyar ai di garasi bae mah moal datang ka tujuan. Itu mah jelema sanajan ilmu leutik diamalkeun ku manehna minangka jelema boga modal leutik laju dagangna bener untungna jelas cak pemodal teh ja bener dagang dia tah tambah deui ku aing modal dibere ilmu ku Allah teu ngarasa boga ilmu diamalkeun ku manehna sabisa-bisa cak Allah jadi titipan ilmu sia ku aing bener makena diamalkeun ku aing diamalkeun ku sia pake ibadah ka aing tah tambahan deui ku Allah man amila bima ya'lamu allamahullahu ma lam ya'lam. Apa yang Allah berikan lalu diamalkan maka Allah akan memberikan apa ilmu yang belum dia pelajari. Babarengan nya ridho Gusti. Ibu Waalaikum. Di kota bapak-bapak geus aya masjid nu sulit imam. Di kota geus aya masjid nu hese khotib. Di kota geus aya masjid nu sulit nyiaran nu magahan ngaji. Maka itu jangan sampai terjadi di tengah-tengah urang.
ciptakan generasi, tumbuhkan generasi yang baru lewat pondok pesantren kena marondok supaya lembur orang terus caang ku agama. Ya Allah, maka Imam Masjidil Haram itu gajinya besar karena memang disadari atau tidak nyiaran nu bisa maca Quran itu bukan perkara yang mudah. Punten Pak, sim kuring kantos langsung membuktikan aya orang Arab itu di Mekah titah adzan tuh bisa adzan. Ilmu itu benar-benar bukan warisan, bukan turunan, tapi hasil pelajar, hasil belajar, bukan turunan, bukan ilmu itu sim salabim langsung bisa, tapi tetap kudu belajar. Sanajan di Arab deket Masjidil Haram deket Ka'bah ait ngaji mah bodoh bae. Ya Allah, mudah-mudahan pamuda nadi dia darek malah santren. Ibu-ibu na jeung bapana ku Allah dibere gampang milik jeung modalan anak masantren. Amin ya Allah ya Rabbal. Pan ngeunah tah mun pamuda tampil kan. Tadi genu adzan pamuda, imaman pamuda, sedep eta hartina pamuda teh budak ngoran mah energik. Begitu beres Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, eta lembur regreg amat, masjid kokoh amat, masjidnya bagus, bangunannya kokoh, penghuninya pun yang memakmurkannya pun penuh dengan ilmu luar biasa. Dulur-dulur sadayana, iman ke Allah, ulah ragu ke Allah, lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Bukti bahwa kita iman kepada Allah nasyiun an dalilin. Iman orang teh keyakinan orang kudu muncul tina ayana dalil, alasan, argumen. Maka kita diajarkan wujud qidam mukhalafatul qiyamahu wahdaniyat ilmu basar kalam qadiran muridan aliman hayyan. Tah eta ulah leungit, eta ulah lepas, eta teh akidah urang. Mudah-mudahan ieu acara teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya hadirna kenging magfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan selalu ditambah taufik hidayah ke Allah sehingga orang semangat ibadah ke Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.